Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika anu antuk nama berep katuhu Ki Jantra teu bisa disinglar deui ngajekuk kana carehamna sakumaha kuatna oge ngaran-ngaran ditumuk ku peureup nu gedena teu beda we ti sira orok karna nepi ka ngabangkieung terus disusul ku suku Jebrag ngajejek kana beuteungna bogoh we karna teh kapaksa we badanna ngoleang ka tukang gedebut we rag-ragna nangkarak bengkang. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Gegebrik Roy Jaka rasakeun dalu tah jago ciaro jumanta mani emprak surak pinuh ku bunga bogoh we tumrapna kakarna lain deui matak ngentabna prajat manehna hudang teu anta para deui sabrut we manehna narajang dina gerakan badak Cihea Ki Jantra ngagentak nyincet bari ngaheatkeun panimpugna arek ngahanca punduk tapi ngadadak manehna ngagero bari badanna ngagigeg lantaran waktu manehna nyincet karna oge terus nyuruntul nuturkeun ogoh we pikeun Ki Jantra mah sama sakali tacan nyahoeun kumaha kahebatanna gerakan badak Cihea lain deui ngarasa untungna barang mireungeuh punduk lawan nyolonton nangtang panggebug tapi lain deui manehna ngaranjugna anu saterusna ngagero nahan ka nyeri lantaran dampalengeun karna anu diwangun ku cula badak anu beulah kenca ngajeduk kana dadana sedengkeun dampalengeun katuhuna ngageduk kana iga burungna anu balukarna teu loba deui pamola. Ki Jantra terusnya ngagebru bari gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup ngalungsar di pakalangan empes kari napasna sedeng badanna mah geus teu usik malik deui dina sungutna teu eureun-eureun getihna marebeh. Ayo maju sia di mata bisi yang murutan ngutahkeun getih tah baharui ngagorowok bari ngagakgak ti ditu mah males meureun pihak Ki Jantra kabeh oge pehek taya nu kecat taya nu kecet sedengkeun karna sanggeus Ki Jantra ngalungsar teu walakaya gagentak ku manehna disampeurkeun dirampa angeunna tetela ketug jajantungna mah masih keneh sabiasa teu matak ngahariwangkeun kana jiwana begituna manehna marentah ka Jumanta jeung Dulmanan supaya mangku Ki Jantra dibawa ka sisi supaya teu kapanasan. Ki Jantra ngagerung nahan ka nyeri. Sabar Pak Jantra, moal naon. Asal ulah seurting nyarios we. Karena nyaritana sareh naker.
Budena sama sakali geus robah taya riuk-riuk nu neundeun hate. Hal ieu teh lain deui nimbulkeun kakagetanana pikeun anak-anak buahna Ki Jantra. Ki Jantra ngagerung deui. Peretet panonna beunta meletet ka karna nuker tapak deku gigireunana. Tahan Pak, moal sabios-bios. Asal ulah motah sareng ulah seurting nyarios supados ulah batuk. Karena bari nyusut getih Ki Jantra anu ngalembereh kana gadona. Bogoh we. Tumrapna ka Ki Jantra mah lain deui mata kagetna ku ayana tindakan karna kieu teh. Lain saeutik ngadatangkeun simpatina ka karna. Manehna teu ngajawab, reup bae peureum ngararasakeun kanyerina. Dadana nyanyautan sarta iga burungna lalinu nu lain di kieuna. Kanca dangu sadayana Adria nu waktu ti heula milu tea ka Andi. Tadina mah isukna oge rek terus bae indit katangulun. Pikeun ngadatangan anakna. Tapi teu kaurjig lantaran hatena keukeuh we dilimpudan ku kasieun. Bakuna mah paur pasarandog jeung wigena sabaturna. Geus puguh ari ka Karangsari mah. Taya pikiran saeutik-eutik acan. Lantaran geus pasti bakal papanggih jeung wigena. Kukituna manehna terus we cicing di Cipancar, nyiruruk di imahna Ki Sahudi. Malah lila-lila mah manehna teh terus we bumetah. Lantaran kabeneran Adria menang gawe di Pak Haji Sobana. Diabuskeun ku Andi nu memangna disalunguhan ku Adria. Lantaran asa teu puguh ngadon terus-terusan cicing bari teu boga gawe. Ku Pak Haji kabeneranna teh ditarima. Pang-pang nama mandang ka Andi ditampa soteh. Ongkoh deui. Ngaran-ngaranna dinu jegud kitu pigaweun teh teu kurang. Kukituna Adria teh beuki ngarasa betah we aya di Cipancar teh. Cicingna tetep di imah Ki Sahudi saenggon jeung Andi. Selang-selang tina gawe manehna sok leukeun tetelepek ka Andi. Pokona mah hayang nambahan pangartina. Lantaran sanajan bener Andi teh sahandapeun. Malah pipanteseunna mah anak mun ditilik umurna mah. Tapi da pangartina mah tetela lain bantrak-bantrakeun. Wigena jimpo katut sarja moal teu ngacir lamun Andi teu ngamilik pangabisa nu kacida hebatna. Andi atuh teu hese di kumahaan teh prak bae ari sase-sase teh Adria ku manehna diajar kitu we hut-het di tukangan imahna. Atawa selang-selang sok arindit ka pasir ayakan. Anu pikeun Adria mah jadi beuki madep we ka Andi teh. Tetela pangabisana teh lain handap-handap. Komo barang mireungeuh kahebatan leungeun buntungna geus mata kukurayeun nu nempona. Eta we waktu dicoba ditonjokkeun kana dahan kai teh nepi ka semplak. Kukituna Adria teh pangabisana ayeuna mah lain deui nambahanana. Mun keur waktu ti heula mah samemehna diajar ku Andi. Pangartina teh sajajar we jeung Ardasim. Tapi ayeuna mah kawasna lamun disangharepkeun jeung Bahrowi oge manehna teh moal nepi ka asor. Nirek gerakanana beunang disebutkeun hebat oge. Sanajan ari mapakan Andi mah jauh masih tengah keneh. Tapi gerakan-gerakan Andi sakabehna geus kapimilik kumanehanana. Jadi teu matak heran mun hubunganana Adria jeung Andi ayeuna teh jadi beuki kacida dalitna. Pangpangna Adria dina umakuna ka Andi lain bae saperti ka guruna,
Tapi oge geus teu asa jeung jiga. Dinamikanya ahna teh geus saperti ka anakna pribadi. Malah kungsi Adria aya karep rek ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngambung. Pikeun ngayakeun balitungan. Minangkana mah rek nembongkeun ka Nyaah sarta katumarimaanana ka Andi. Ngan bae ku Andi teu kasaluyuan. Lantaran maksud Andi mah perkara malespati ka Bahrowi teh rek dilakukeun ku dirina pribadi moal make perantara leungeun sejen. Tapi nya kitu maksudna teh tacan buru bisa kalaksanakeun. Lantaran tacan kaparengkeun bisa panggih deui. Ari lain ti heula mah basa kabeneran manehna nulungan ka Nyi Tarsiah teh. Ari rek ngahaja di teang deui ka Gajah Ngambung. Sieun Bahrowi tacan balik keneh ka tempatna. Kapan bareto teh kasampak imahna ge geus amruk. Aya nu ngaburak-barik. Dina hiji poe Andi leos indit deui ka Cipancar. Puguh ge manehna mah meh saban poe sok ngulincer we ngadedengekeun sugan manggihan beja tina perkara Bahrowi. Tapi nya kitu ayeuna mah dedeuketan we heula. Adadak inget ka Nyi Tarsiah Betorojoy hayang manggihan. Lain naon. Pedah eta we geus kaenteupan ku rasa Nyaah. Nyaah saperti ka adi mun seug boga adi teh mah. Nya moal bina we tangtu bakal kitu pisan pirasaeunana. Ngan hanjakalna ari tumerapna ka Nyi Tarsiah mah beda deui. Saperti nu geus kungsi dicaritakeun ti heula. Nyaeta waktu keur arulin di Nusa Situ Cangkuang teh. Basa kungsi kapanggih ku Ki Jantra. Kitu geuning kaayaanana Nyi Tarsiah mah. Sanajan bener teu diceplak pahangkeun. Tapi ku Andi geus kajudi. Yen Nyi Tarsiah teh sabenerna mah neundeun hate katineung ka manehanana. Nu pikeun Andi mah mireungeuh sikepna Nyi Tarsiah kitu teh lain deui matak ngajadikeun bingung sarta baluwengna. Puguh hatena sorangan geus dirag-ragkeun kanu sejen. Tegesna mah geus dipiboga ku Nyi Euis Sumarni. Nu matak teu heran lamun dina waktu balik ti Nyi Tarsiah teh kaayaan Andi jadi nguyung, ulatna mesum taya pisan kaberagan. Sadatangna ka imah teh terus we ngagoledag di kamarna, bari hate ngarasa juwet teu beda ti bola kusut. Ari rek blak-blakan terus terang wakca balaka ka Nyi Tarsiah. Yen hate manehna teh sanyana mah geus dieusi. Teu wani, teu kaduga nyaritana. Da sahanteuna hal ieu teh tangtu bakal mepeuskeun kana hatena. Ari rek terus disidem, kumaha deui pibalukareunana saterusna. Teu mustahil. Manehna tangtu bakal ngurunyung nyusul ka Cipancar. Mun hal ieu kajadian teh sarta heg ka emper-emper ka Nyi Euis. Bakal kumaha nimbulkeun mata kiamat hate. Da geus tangtu Nyi Euis teh bakal nyangka-nyangka yen manehna teu satia ulah-ulah mata ngajadikeun pegatna hubungan. Meunang 3 poe mah Andi ngaringkukna. Nu dimaksud teh manehna tara incah ti lemburna. Kaopat poena isu keneh pisan. Adria geus ngurunyung balik deui ka imah. Disangka ku Andi mah meureun aya nu tinggalkeun mana balik deui oge. Jangan Andi. Adria kalah ngajakan nyarita. Harita Andi teh keur cinekul we nagolodog. Keur mikiran pilakueun. Rek init ka mana kira-kirana poe ieu. Kakara teu incah 3 poe oge geus kacida ngarasa kesalna. Sanes jangan Andi. Adria neruskeun caritaanana. Bapa teh dina dinten ieu bade nyelang heula ka lembur. Kahiji tosono ka barudak, kaduana atuh inung barudak bilih arep-arepeun. Maklum manehanana teh teu terangeun bapa aya di dieu. Atuh katiluna upami daekeun mah inung barudak teh bade dibantun we ka dieu
Iraha bade kalembur teh Pak. Andi nanyakeun piniteunana. Wah, bade ayeuna we jangan di peung enjing keneh. Bade ayeuna. Har. Nah, tuh maneh dadak-dadakan Pak. Andi ngarasa kaget oge lantaran peuting tadi waktu ngariung Adria teh teu nyarita naon-naon. Nyeta. Ieu taratatna teh hoyong kalembur bieu we enjing-enjing. Ari pok wawartos ka juragan haji. Jojol di widihan we bari sakantenan cenah bapak teh. Dipaparin artos kanggo bekal. Malih saurna teh upami daekeun mah indung barudak teh piwarang diringkir we sakantenan ka dieu. Bapak teh bari dipangdamelkeun soron euy caket Ki Amir. Sumuhun nya langkung sae we upami kalersan kersaeun mah canak we ka dieu. Mung ieu we asana teh meniku dadak-dadakan naker. Prayogi kitu Pak, upami di sarangan ku abdi, upami jangan di teu kabotan mah. Antenan we prayogi pisan. Malum atuh jangan di. Sae Pak. Mangga atuh urang wawartos heula ka bibi sareng ka mamang. Karsan we mamang nuju teu angkat-angkatan. Bari kalacat we ani unggah katepas dituturkeun ku Adria. Dari catur kumaha bebejana ka Ki Sahudi jeung ka Bienah. Kurang leuwih sanggeusna saparapat jam. Ani jeung Adria geus tembong kaluar ti imah. Bari dijajapeun ku Ki Sahudi jeung Bienah nepi ka buruan. Sedengkeun si Ruyuk ngalayang di luhur. Sakali ieu mah dibawa, bisi aya perluna maklum. Lalakon ka Karangsari teh lain deukeut-deukeut. Ongkoh deui can tangtu bisa balik deui sapoe dua poe. Lantaran mun bojona Adria daekeun dibawa teh tangtu di dituna kudu beberes heula. Jalana ngahaja ngaliwat ka lebah imahna Pak Haji Sobana. Peruna mah Andi rek bebeja heula ka Nyi Euis. Bisi deudeupeun pokona mah. Mangkaning rek init-initan kanu jauh. Tapi can wanieun ari rek togmoh nyampeurkeun mah ka imahna. Biasa ngabejaan heula ku isarah. Andi ngaluarkeun sora anu ngagelik. Teu beda we ti si Ruyuk. Anu pikeun Nyi Euis mah geus cukup eta teh ngajadi tanda. Yen manehna dicalukan ku bebeureuh maneh anu matak deudeuh, buah ati nu matri bebene pamepes hate. Teu hese. Brai ka tembong panto dapur aya nu muka ti jero. Jorelat. Bitis jaksi sajantung. Kokolebatan luhureun tambakan balong. Srog ka saung lisung. Geus manco ka Andi ngadagoan. Adria mah ngadagoan rada anggang. Malah teu katempoan-tempoan acan. Ku Nyi Lanjang mah kuncung-kuncung teh manehna muru ka saung. Kakara oge bre aya nu keur cinekul luhureun lisung. Nyi Euis geus ngagelenyu nyuguhkeun imutna nu matak deungdeuleueun. Matak kapengpeongan nu keur kaedanan. Matak ngadadak lungleng pikeun nu keur ngarandapan panyakit 7 kuriling. Geuning sapertosna bade angkat tebih Kang Andi. Nyi Euis ngagentak miheula nanya. Barang mireng hedang danan Andi harita. Ret di kana siku-sikuna nu nogel dina cangkengna. Bedogna oge teu tinggalieun tembong perahna. Sumuhun Euis. Kang Andi teh bade nyarengan Pak Adria kalemburna. Lami atunya panginten Kang Andi. Paling lami ge 3 dinten. Atuh mending ngadadak naker Kang Andi mah ngawartosanana. Nyi Euis mangloh panonna teu leupas neuteup bebeureuh. Nu mawi Pak Adria ngawartosanana ge bieu enjing-enjing. Mohon eta mah kitu we bilih Euis deudeupeun. Andi bari males neuteup sarta mun ngagugu hate mah kana moal tulus maturan Adria teh. Berat ninggalkeun
Komo mun mirengeh bubuden nyeuis harita ngadadak robah ngariuk alum. Wah, kata terasan Kang Andi. Sora nyeuis pinuh ku nada hariwang. Moal atuh da parantos beres kapriogian mat. Tangtos Kang Andi ge enggal wangsul deui. Mohon sok keung geus mah dikantunkeun teh. Malami atuh. Wayahna we. Tadi cuaku si Husen. Kang Dana di sapertos nu ngahucuhkeun aker. Teu teu naon sakitun mah Is. Mung upami nyata-nyata manehna ngalakukeun kurang ajar. Tangtos ku Kang Andi ge baris diwarah. Keun ayeuna mah sarangah serengeh sapertos monyet jengkoleun mah. Sawios anggap sepi we lah. Lami-lami oge diantep mah piraku teh eren sorangan. Andi ngarenyu. Piraheun. Kasebel duda Is mah. Nyeuis bari ngadelek. Ngarasa teu sugema meureun. Dumeh Andi ka tempona bangun ulucon. Make renya-renyu sagala. Ya wayahna we atuh. Hegnya Nyeuis. Itu Pak Adria beli keseleun ngantosan. Andi bari ngagerewek kana leungeun Nyeuis Sumarni. Leres Kang Andi teh malami. Nyeuis kawas nu ngarasa ham-ham. Malami. Saupami urusan Pak Adria teu beres ku tilu dinten. Kang Andi mah tangtos bade wangsul. Andi mere kapastian supaya Nyeuis reug-reug hatena. Cup atunya. Upami kitu mah. Nyeuis tembong rada-rada bear ayeuna mah. Henteu cakueum haleungheum saperti tadi. Geus kitu mah. Leos we Andi nyampeurkeun ka Pak Adria anu keur nyalingker tukangeun tangka kalapa. Bral leumpang semururusuhan lantaran hayang buru-buru datang kanu diseja. Nyeuis atuh barang nu arindit geus teu tembong mah. Leos we manehna oge balik. Nyaebreh parobahanana. Teu kalis ku geus boga kapastian yen Andi teh paling lila oge ninggalkeun ngan ukur 3 poe. Tapi tetep we katempona mah nguyung. Teu beda we ti tangka kembang kurang cebor. Ganca dangu Andi jeung Adria poe eta kena oge geus narepi ka Karangsari. Bogoh we pikeun pamajikanana mah lain deui mata kagetna. Boro tadi nama geus ngarasa reuas lantaran waktu wigeuna sabaturna tembong ulampreng. Kabuktian Adria mah teu datang. Ari ditanyakeun ka wigeuna jeung tinimbang mere keterangan mah manehna teh kalah ngamek. Newalanana teh cukup we ku nyebutkeun teu nyahoeun. Sok padahal salakina Indi teh sasat dibawa ku wigeuna. Adria tu jeung Andi lain deui ngarasa kagetna. Lantaran cenah nurutkeun beja-beja ceuk urang lembur Karangsari. Wigeuna teh mimiti poe kamari budal pindah tempat. Nya pikeun lolobana urang lembur Karangsari mah leuwih atoh we nu aya. Sahan-sahan teuna kaauban nu kitu teh sok kababawa nanggung mamalana. Eta kumata kreuwasna teh. Cenepangna wigeuna pindah teh dumeh kamarina manehna kungsi bantrok jeung komplotan Bahrowi sarta Ki Jantra anu geus ngahiji kalawan aya dina pingpinan sahiji budak ngora. Malah ku budak ngora eta pisan wigeuna teh bisa ditalukeun. Anu satuluyna wigeuna pindah ti Karangsari ngahiji jeung Bahrowi katut Ki Jantra. Mun nya teh mah bener eta beja teh. Pikeun Andi mah ngajadikeun kaduhung we nu aya. Lantaran kawasna rada hese ayeuna mah rek newak Bahrowi teh. Lantaran tetela jadi ngahiji jeung begal-begal sejena. Nu dina tingkat pangabisana teu bisa dianggap hampang. Mun bener Bahrowi
Ki Jantra katut pigena ngahiji teh. Estuning mangrupa hiji kakuatan nu lain jore-jore. Ongkoh deui cenah nu jadi kapalana ayeuna teh budak ngora nu geus tangtu kahebatanana. Moal Bahrawi Ki Jantra katut wigena nepi ka tunduk talu. Upama eta budak ngora teh teu hebat pangawasana. Alusna teh bareng pamajikanana Adria dibadamian pikeun dibawa ka Cipancar. Teu matak hese ngaririhan jojol daek we. Puguh hirup di Karangsari oge kacida ngarasa susahna. Komo lamun teu daek teh tangtu sandeung-neungna meureun kudu pisah jeung nu jadi salaki. Geus karuhan kitu mah. Isukna deui oge bring bae sararea indit sirib ti Karangsari. Adria ngabengkot nanggung paparabotan. Pamajikanana teu sirikna ngelek ngegel. Andi oge sarua deui telengoh. Tonggongna dimomotan ku budak lalaki pangais bungsu. Sedang si bungsu diais ku indungna. Atuh nu galede mah kapaksa we laleumpang ngetrik. Ngan alusna teh taya halangan harungan naon-naon di jalan. Mehdur magrib sararea geus narepi ka Cipancar. Kuncung-kuncung teh nya ka imahna Ki Sahudi. Sadatang-datang teh Adria mah deker we nyeun Cilebu. Lantaran pamajikanana ngadadak rengkod balas leumpang nu sakitu jauhna. Geus puguh anak-anakna mah dina daratangna ka Cipancar teh teu sirikna ngarandang. Sukuna ngadadak buka keng barareuh. Bisi deudeupeun. Peuting harita keneh oge Adria sanak pamajikan maksakeun Arindit pikeun nepungan Pak Haji Sobana. Andi atuh teu tingaleun maksakeun nahnai oge milu. Lantaran manehna oge puguh aya maksud anu sejen. Tapi nya kitu we api-api nganteur Adria nepungan Pak Haji Sobana. Kanca dangu sadayana peuting rineh simpe. Bulan mabra cahayana. Bubuhan keur meujeuhna nembongkeun jirim sabudeurna. Nepi ka bentang-bentang nu biasa tingkarep-tip di luhur langit sakurilingna. Harita mah cahayana ngadadak surem ilang pamor. Andi harita teh keur diuk we nyorangan dina bangku gigireun imahna Mang Amir. Ku saliwat mah teu tembong jirimna. Lantaran aya dina iuh-iuh kalangkang tangkal nangka anu ngarang kadak. Memang ti sore keneh manehna teh ulu kutek we di dinya. Ongko ayeuna mah jadi tambah anjanganeun. Lantaran gigireun Mang Amir belah katuhu geus diadegan imah. Nu ayeuna geus dieusian ku Adria saanak pamajikan. Nu pikeun Pak Haji Sobana mah jadi leuwih atoh we nu aya. Lantaran manehanana ayeuna mah sasatna rempeg kudu ngajaga. Kutambahna Adria teh jadi matak nambahan regreg hate. Komo lamun inget ka Andi nu tingkat pangabisana geus kanyahoan. Lamun sakalian aya bangsat deui teh ayeuna mah moal matak hariwang teuing lantaran rempeg kudu bakal pinulunganeun. Kulutrak panto dapur Pak Haji Sobana sada dibuka tulakna ti jero. Lol ti jero aya nu nolol dicidung ku samping kebat. Wak dieu sakedeung. Geus kitu koloyong manehna muru kalebah kebon gigireun imah anu dipager sakurilingna ku tangkal baruntas satangtung. Gret panto kebon dibuka lalaunan. Kuncung-kuncung nyampeurkeun bangku paniisan handapeun tangkal buah. Gek manehna diuk. Andi nu keur nyarangkeun ti handapeun tangkal nangka. Satik oge teu pangling kanu bijil ti dapur teh. Atuh jeung manehna nangtung heg luak liuk bisi aya jalma nu nangenan. Puguh di tepasna Adria aya nu keur ngarobrol uprek nager. Adria, Mang Amir ditambah ku Ki Sahudi. Malah tadi mah aya Pak Haji Sobana sagala. Anteu lila basana teu kuat ku tiris. Teu kuat lila-lila aya di luar. Sore-sore keneh oge geus ngahep-hep disimbut haneut.
Geus sidik saya jalma saurang-urang acan nu bakal nganyahoankeun. Cerat. Andi kasih si pager. Geus kitu, jeleng manehna luncat ka jero. Dina celekna suku nincak tanah kebon, es tuning jempling, tengah geblag, tengah geblug. Koloyong manehna nyamperkeun nu keur cineluk dina bangku. Ari gok, ari gelenyu we. Nu disampakeun teh nyuguhkeun imutna nu kareueut samis madu. Andi teu wudu maninggal lenyap, sarta ngadadak keratug tutunggulan, tembong, badana oge maninggal leper. Ongko di ngarasa sieun we, sieun aya nu nangenan. Di lain-lain oge, kitu kalakuan teh kawilang lampah teu bener. Peuting-peuting paduduaan jeung budak parawan di jero kebon. Maneh lami geuning euis. Kang Ani we disiksa hanapeun tangkal nangka. Andi sorana rada-rada berat, kaluar ukur haros-hos mangrupa harewos. Mayana we atuh Kang Andi. Da kedah ngantosan simpe heula. Ku kitu teh mah nyabongan Kang Andi. Nu dicidung teh tayalian teh nyi euis ngagelenyu deui. Bongan Kang Andi kumaha ari nu. Andi nanya deudeuh, natrat ebreh dina geterna sora. Alik atuh kesel ngadeg bae. Nyeus ngaburilak nenggorkeun kletna. Teu kalis ku poe peuting, da puguh bulan keur nyanding. Barasatna atra jelas ngageduk nembrag mamaras. Punten atuh. Andi bari gek diuk ngarendeng. Puguh bangku pangdiukan teh pondok naker. Tumaninahanna mah sasoranganeun. Kedah punten atuh Kang Andi, da sanesna tamu ieu. Nyi parawan ngareret deet, ngabarengan gelenyuna nu anteb leleb. Puguh padeukeut teu sirikna pagegeye. Andi meh-mehan ka pidara. Kasemes ku itu ku ieu. Wis mah. Andi ukur bisa nyarita kitu. Teu hulu teu buntut. Kawas nu geus beak picaritaeun. Padahal kakarage rek prung mitembeyan. Kang Andi mah sok nganyarang-anya ari. Nyeus neuteup. Puguh bari teu tinggal ti imutna, perbawa bibir kicup murah imut. Kata mah boga liang unur-unur dina pipi. Di mana ngagelenyu teh mani museur kentit tengah-tengahna. Nah kumaha kitu Kang Andi teh is. Andi gareret sakilat, dewasa neuteup lila-lila mah. Mohon atuh da eta Kang Andi mah. Mana lunguh-lunguh teuing geuning. Ari biasana sok cunihin kitu. Nyetara ari ka eus mah. Nah da. Kanu sanes ge tara. Tadi teh kumaha is? Sarupi nu ngabongankeun ka Kang Andi teh. Andi ngabalikan deui pananyana tadi. Laras, bongan Kang Andi we. Kang Andi mah geuning teu wantun pisan bruk-brak. Isin atuh is. Isin ku diri era ku awak is Kang Andi teh ngarumaoskeun. Tuh da Kang Andi mah kitu geuning manah teh. Nyeus sarupa nu ngaweleh beungeut manco sapinuhna kanu diuk gigireun. Oh da sepuh eus teh tangtos mangawidian. Sawios kapan diperyokeun ku Kang Andi mah euy sanes. Sumuhun ari ku kitu teh mah. Kunaha atuh? Nyeus semu-semuninya sadek. Upami teu dipasihkeun ku Ibu Rama mah. Nya moal tiasa ku kumaha atuh is. Andi sorana ngageuri. Janten upami laras teu dipasihkeun teh tos we nya Kang Andi teh maneg. Mana kedah kumaha atuh is. Hai. Kang Andi mah sapertos nu kecing geuning. Nyeus ayeuna mah semu-semu ngawaweleh. Sumuhun. Nah kedah kumaha atuh is.
puguh kaayaan Kang Andi mah dabatan sakieu. Jadi malah yang hojahnya Kang Andi teh. Nyeuis jadi siga nu keheul. Sumuhun, hojah teh hojah kumaha. Puguh Kang Andi mah pan sagala ragap teu aya. Balat geuning Kang Andi mah nya. Da eta ngukurna teh mung kana haliah dunya wae. Samios Kang Andi. Upami tetep kitu mah pamadegan Kang Andi. Mong Kang Ois mah tos pasti. Sareng tinimbang kedah ngarandapan ketunggalan hate. Nanggung sae ngageuleuyeung we tumpak pasaran. Nya euis can naon-naon geus peupeus hate. Diciriwancian kuting kurunyungna nu herang-herang tina juru-juru panona. Teu sae luasan kitu atuh Is. Andi semureuwas teu karasa deui kak bae leungeunna kana tak-tak nya euis. Percuma Andi. Nya euis saterusna nginghak bruk bae sirahna nyuuh kana dada Andi ngadon ngabaseuhan ku Cimata. Teu sae kitu Is. Sarengna deui da teu acan kantenan atuh. Dileresna oge upami bae aya gajah mata mau ngamuk anu bade ngahalang-halang. Upami leres teh mah pamadegan euis kitu Kang Andi oge tangtos moal cicingeun sing percanten ka Kang Andi. Kang Andi tangtos baris cangcut taliwanda. Bari paos rawe-rawe rantas malang-malang putung. Moal ringrang ku halangan, moal bingung ku harungan. Sok asal enung tiasa kapimilih ku Kang Andi. Andi ayeuna mah ngebrehkeun tekadna. Tadi mah nyarita kitu sote, hayang we, hayang nyaho, rek ngadoja kumaha pamadeganana nya euis. Ngarasa tengka. Nya euis ngadadak ngorejat cengkat, neuteup bebeureuh. Bari panon masih keneh cari nakdak. Laras nong. Kang Andi janji. Tuh, saksina oge bulan purnama. Kang Andi moalan calinci luncat mulang udar tina tali gadang. Andi bari ngusap-ngusap cipanon buah hate nu nyalangkrung. Duh. Tetela geuning Kang teh sambaheun euis dunya akhirat. Nya euis geus poho dina naon, bawaning ku bungah-bungahna, gabruk we, manehna ngarangkul. Sakedapan jep jempling, dunya eureun muterna, bulan leungit cahayana, dedengean leungit musna. Kitu sote ngan saukur rasaan, nu karasa ku Andi jeung ku Nya euis, lantaran duanana sasat keur ngalakon poho ka sagala-gala. Kejadian penting harita teh lain deui pangaruhna pikeun Andi. Mun keur waktu ti heula manehna teh ngarasa bingung lalanjung lantaran ku ayana sikep nyitar siah. Ayeuna mah manehna geus pasti yen sagemblengna hate teh baris diancokeun pikeun Nya euis. Ka nyitar siah kudu dijelaskeun bener-bener supaya ulah nepi ka nimbulkeun salah sangka. Boh pikeun nyitar siah, boh pikeun Nya euis. Kukituna dina hiji poe mah blecet we Andi indit ka lemur hujung. Perluna nyaeta pikeun terus terang ka nyitar siah supaya manehna ulah nepi ka kalalanjoan boga sangkaan yen Andi oge neudeun hate katineung ka manehanana. Ongkoh deui. Ari sanyana mah Andi teh can ngucapkeun naon-naon. Malah waktu di nusa teh ya manehna teh harita rek nerangkeun anu sabenerna. Kumaha nu sanyana hate manehna ka nyitar siah. Ngan nyaeta harita teh manehna teu dibere kasempetan pisan pikeun nyarita. Oge sanyana mah rasa Andi teh kacida lemahna. Manehna ngarasa teu sanggup lamun kudu nyaksian kumaha lamun nyitar siah nepi ka ngarandapan peupeus hate. Aduh kanca, cak.
Dicarita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.